si Jalur teh tadi sabar paling ngomong ye tak geringan halo anak ki anon orang aing mah ningis balik ngangon angon ki balik dong mah geus hareubeun da kumaha tuh lapar udah hareun apaan ngomong rek ngiriman dah hareun ditungguan tapi ka jam sakieu encan we da apaan aing tadi ge ngirimkeun da sia ulah sia tadi teh atuh lapar Biasa ngomong wae saya malah nyen kopi jangan aing lah aing ge nek ngomong naon yen kan geus ditu ulah loba ieu lah ya ki geus ka tadi geus haus si aing ge cenah ngieu kopi ge rese dulu ngurus sang akan siapa lu kuyang tuh aing sang aing sarua teu nyatu lila atuh ah Jelu John ya gitu ngopi sumu aing tadi ge ngopi ulah gula tah ngopi aing ngomong tembak
Hakan Gusti teh kopi pahit. Mana kopi teh Jalu? Kernion. Mana tuh menilila yang kopi-kopi wae ge Jalu? Karim, arese tingan lah. Itu nama ka aing mah ieu mah. Cing bener, bisa yang kita sopan. Kumaha teu ki lah. Sebeureuh mata di nyatuanana. Apa nyawa teh juga teh di salemprot. Domba ge buru-buru barahakan. Ka kebon sampo batur ludes. Mau arif, mau karung, bantu jangan dipeting. Karunya domba teh. Begi kejeng wae, saya diangon ku sia teh. Ku aing baheula malah lintu. Itu meunang tumpakan. Mangga atuh ki dieu. Itu nama Jalu. Aing lah, ya mana teh. Kopi naon nya teh tuh? Urang ki. Asin kieu geuningan. Apaan geus dibejakeun tadi teh gulana eueuh. Nek ngomong pan ditanyana kopi keukeuh. Aing teh teh nanyakeun aya gulana eueuh. Tirahan nanyakeun anak lah. Nguruskeun paru puyang Ya. Teu bener wae Jalu ah sia mah ah ka aing teh. Ka uyuh. Nya geus bae ka aing mah ngeunah. Aduh. Ada kumaha tuh ki. Geus bae katarimakeun lah hanya sia mah aing ka aing mah satuhu. Jadi kieu ki. Tadi pas keur ngangon teh, yo. Domba teh dibawa ka gawir. Hah? Ai sugan urang mah teu ka kebon batur. Oh, taeun. Bea kebon sapu batur teh atuh urang teh jadi budak-budak. Jadi bawa balik we domba teh ka dieu. Aduh, bener. Tah, gitu coba malik diukna. Oh, ka dieu. Diukna malik. Tah, gitu. Aya nu rek Asin ditanya. gitu. Lagi kopi deui. Embung asin aing aya nama setaluk ah. Ieu ki. Hari aki tunggal poe di jero. Nanaonan wae. Aisyah nyadu ladang naon eta dinya teh beuteung teh eta teh bangu teh. Sangu. Parukuya jurig. Berarti aing dileutik dibere parukuyan. Lain gitu maksudna. Nah, sudah gitu ki tanda orang teh nyaho teh ya, gitu kan. Ya, oke. Domba teh pan aya 20. Tah, Aing ya, rek nanya ka sia, aya domba 20 wae, aya anakna ka mana-manakeun. domba teh anak-anakan. Kieu. Aing nemu di rumpun itu. Ku sia make dot dari susuan. Kangon, setahun. Kena bulan. Domba 20. Nu anakan ngadiri deal dihitung ku aing 20 wae. Diangon kumaha namanya? Udah. Domba nabi kang hungkul. Naon sih? Ya, Ki. Ayeuna kieu. Kan orang gula eueuh. Aing ngomong ti leutik. Dahar ladang parukuyan. Gula wae eueuh. Aya ngopi, beuteung lapar. Kumaha ieu urusan? Aki geus nyiapkeun gula mah aya ngan teu kapanggih ku dia Jalu. Di mana nu da gulana? Itu udah hanapeun kasur. Udah gula di hanapeun kasur mah tuh. Tung coba naon eta sisir ditunda-tunda di dinya. Naon eta teh maknana sisir belantung-belantung di dinya teh? Jalu, Jalu. Aing geus tiba heula ancen ka sia. Pira aku dikartikeun warna ilmu aing geus turun. Nu kumaha. Tah, ieu ge bakal turun ka sia ieu teh ieu. Ieu bakal turun ieu. Cici. Saja banding disisir. Aing aya keneh jeung sia teh. Naon Ki? Bedena.
berparuh kuda gitu. Jimat-jimat ini lah lumayan lah. Nah. Kedua. Sok, siapkan. Orang meditasi jeung aki. Jalu. Iya ya. Iya ya, disiapkan heula. Mal fokus. Tah. Sisir ieu. Jeung maneh ieu teh diawis-awis. Aing teh geus boga. Iya aya ieu. Jampena. Oh, aya jampena ge. Aya. Nek ayeuna hayang turun ke nana. Ah, dan itu aki we telur kedut terus gitu janggot maksudna ngapusut mending we sisiran mah. Iya, iya kenjang. Lalu sisir aing, sisir cinta. Dibuka di loba jelema. Edan. Iya kudu loba jelema di dieu na ge. Urang-urang muka ieu teh. Heuh, da malah asup atuh. Nek sahan ieuna. Di umum loba jelema. Buka langsung. Komo hareupkeun loba awewe mah. Nyamperkeun awewe na ki. Ya aja heula ku sia belebung. Lamun dibuka dari perawe nyamperkeun awewe na moal. Pasti seuri awewe mah. Kunaan bisa seri. Ya seuri we da bokel kusan. Sisir aing, sisir cinta di loba jelema teh. Dibuka di loba jelema. Bari petakeun ieu ulah salah ieu. Tembokeun lah. Tempongkeun. Eta jampe ujungna teh. Ujungna plek hehe. Geus Bari nyengir. nyengir kumaha karep lah kumaha cek dia wae eta Oke, mah. siap lah kalau begitu mah. Hiji di aki. Iya aya keneh, ieu mah dikolot. Aki oge ieu mah amanah, ieu mah. Nah, tak ki. Ieu mah amanah. Dikolot aki. Anjir. Iya baheula aki kolot pernah ngomong lain akhir hidup kek bakal aya nu nyamper ieu pangwarisna meureun dipikir bolak-balik berarti hidup ieu jaluk nu bakal tah sok Tampi atuh ki. sok pakekeun jalankeun adek ulah sembarangan Kumaha ki? belah dieu. Nah, jadinya supna. Itu halus cek. Bau ki. Sumut siang bom. Nuhun atuh ki da. Cocok di mana-mana jaluk. Tah, aki masa kitu bangsa jang jawakan menges Keke. Iya kira-kira nah. Asa jika batu Geus ulah loba ngomong maneh mah pokoknya pake ulah loba komentar eta mah enggeus. Di aki Iya. Nuhun ki atuh kitu mah. hanya aki eta teh terus diatur terus dia brukeun kabeh. Geus nama lah insya Allah ayeuna mah ngurus mandi ieu geus beurit ieu. Da kieu oge angkat cai sarua Cai itu lah. sekuat. Juing. Bekok wae siang pegawaian teh ah. Loh. Seberang ya waktu ya. Asi jalur sudang nya. Alah. Duh. Jalu. Hei, geus beurang ya jalu. Nek wayah kumaha ngencarkeun domba. Beuki males wae si jalu atuh. Aya naon ieu. Jalu. Bebalungan mati hidup deh. Aduh kene ki. Aduh. Geus beurang jalu. Lain beuki melit wae nama dia. Kamu.
Sabaraha ieu Ki? Geus beurang tepat tuh panen poe. Aki ge kana udang. Pandomba kamari peuting teh geus di Paraban. Kudu ngangon deui. Kudu tong di Paraban poe ieu. Nya atuh libur heula sapoe. Modal rumah tuh 7.000. Aing mah. Ayo gara ngurus kacai heula lah ayo. Lah tuh lah. Kalau beki melit wae asanta ya naon jalu maneh. Aduh. Makan wae ya. Jalu geus pilu poe. Gusti Nu Maha Agung kudu kumaha pibasaeun ka Aki. Kuring hayang ngalalana neangan pangalaman, neangan jati diri. Tapi kuring ge karunya ka Aki mun seuk ditinggalkeun rek saha nu nguruskeun jeung rek saha nu ngaulahana. Sakitu geus kolotna. Duh Gusti, duh Aki, hampur Aki. Eta tulak tuja eman. Ki, jauh mah jeruk. Nanti Aki teh. Pasti yang sampu wae. Maksud sampu ieu. Mau di kebun batu lah, baik. Entah ada orang BB jauh jelema na. Ki, mana Ki? Aduh. Tapi obrolan ya Ki lah. Bisa mengkuatkan pakai hands gila teh ka aing. Kayaknya elik ya. Nyumun dulu ah. Ieu lah aing sampurna teh. Nah sampul ge kuat make silat wae sia mah baku. Aing teh geus capek ngalayanan oge ngabalik ngan mekakeun jurus teh ka aing teh. Bohong nepak atuh batur keur ngalamun ditepak. Rewas. Sapa poe teh ditinggalikeun. Geus 3 poe. Abdi merhatikeun maneh ulang jentul wae ngalamunkeun naon. Diperhatikeun geus sababaraha poe. Tuh gairah pisan. Ngalamun eta anu kacirina mah amek-amekan.
ambak-ambakan wae dulang mesti terapung hawu mesti jejak tuh ngagebrok tuh aki ayeuna asa aneh tuh perubahan maneh ieu geus babaraha poe ieu naon jaluk sok ngomong ka aki paca we jeung aki mada tong sumput salindung sok balaka wae ka aki kieu ki sancana uing ngaluarkeun unek-unek teh uing teh rek nuhunkeun ka aki anu geus ngurus uing ti leutik tapi ka ayeuna segede kieu boh dina dahar barang daharna boh dina pangartina katampi uing teh ki kitu uing teh da aki mah lahir batin amaneh teh jalu aki mah geus eueuh aya rasa embar naon aki kahayang sakahayang maneh engkop aki mah geus eueuh basa jeung batur aing geus asa ka anak ka maneh teh jalu nya ai kadinya mah ki tapi kan tadi teh aki uing teh tong borah indung bapa aran ge geuningan teu nyaho da eta ge pandipasihan ku aki tah ayeuna uing teh hayang dengan jati diri uing gitu tah ki uing teh kaha ti ku aing ayeuna mah jeung kahati ayeuna mah ku aki jalu paingan ting maneh ngal poe geus sababar poe maneh pulang jentul wae aki ayeuna mah kaharti ku aki maneh geus hayang panggih jeung jati diri maneh sorangan hartina maneh hayang nyalungsung kolot maneh hayang nyaho indung bapa maneh aki geus teu bisa kumaha-kumaha ayeuna mes mau bisa nyarek mau bisa ngalarang ka maneh jalu mangkat kieu we jalu aki teu bisa ngulah-ngulah ka maneh geus teu bisa nyarek-nyarek maneh mangkat ayeuna di dieu teangan indung bapa maneh teangan jati diri maneh bisi kebutuhan ayeuna naon di dieu bawa ke maneh pakaian naon cig ayeuna geura beberes maneh jalu aki kudu ikhlas ayeuna mah maneh geus ki uing rek beberes heula ki ieu geus diberesan pakaian anu dibutuhkeun anu bakal dibawa uing rek mangkat hampura uing salya ieu geus nyusahkeun ka aki lahir batin jalu hampura ngajan heuh da sarua uing ge berat ninggalkeun aki soranganan di dieu teu kumaha ki ikhlas aki ayeuna jalu aki teu bisa makelan ka maneh hadapan sakieu kaayana aki mah kan aki mah lah nek makelan teh juga bawa domba hiji ku maneh jeung bekal di jalan bising aya karerepet nganaon maneh bawa domba hiji jalu yuk bawa geus kembali berat kaki jalu ki mangkat heula ki yuk jalu
Oh! Ya lo. Geus kieu mah Aki teu bisa nolak. Aki kudu ikhlas. Angin ngekelebug. Fotona eta namanya edit. Rolling. Action. Woi! Baik, Aduh, teu